sabab nu ngaran kahirupan pasti bakal terjadi hal sarupa kitu. Urang masa kada disebut batur nana gerhana itu gerak kiai kiai nana gerhana kuat era disebut kiai kiai ustad ajengan ampura karek disebut batur di pentama gawe natina kaustadan san katempo nyanaon atuh ustad kiai ajengan gawe na warasatul anbiya pewaris para nabi. Nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud. Ustad mana anu baru sampean ladang tahajud? Mun di dieu aya anu baru kuring yakin lain tahajud eta mah asam urat. Ustad kiai ajengan warasatul anbiya pewaris para nabi. Sabab nu ngaran kahirupan pasti bakal terjadi hal sarupa kitu. Urang masa kada disebut batur nana gerhana itu gerak kiai kiai nana gerhana kuat era disebut kiai kiai ustad ajengan ampura karek disebut batur di pentama gawe natina kaustadan san katempo nyanaon atuh ustad kiai ajengan gawe na warasatul anbiya pewaris para nabi. Nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud. Ustad mana anu baru sampean ladang tahajud? Mun di dieu aya anu baru kuring yakin lain tahajud eta mah asam urat. Ustad kiai ajengan warasatul anbiya pewaris para nabi. Sabab nu ngaran kahirupan pasti bakal terjadi hal sarupa kitu. Urang masa kada disebut batur nana gerhana itu gerak kiai kiai nana gerhana kuat era disebut kiai kiai ustad ajengan ampura karek disebut batur di pentama gawe natina kaustadan san katempo nyanaon atuh ustad kiai ajengan gawe na warasatul anbiya pewaris para nabi. Nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud. Ustad mana anu baru sampean ladang tahajud? Mun di dieu aya anu baru kuring yakin lain tahajud eta mah asam urat. Ustad kiai ajengan warasatul anbiya pewaris para nabi. Sabab nu ngaran kahirupan pasti bakal terjadi hal sarupa kitu. Urang masa kada disebut batur nana gerhana itu gerak kiai kiai nana gerhana kuat era